Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Neraskeun hancan kamari wa rabiuha sareng ari nomor kaopatna tina genep eta antumina yenta nimankeun anjeun birusulihi ka utusan-utusan Allah. Sapantos kamari kahiji ngimankeun ka Allah, kadua ngimankeun ka malaikat Allah, katilu ngimankeun ka kitab Allah, nomor kaopat ayeuna urang ngimankeun ka rasul ataupun utusan Allah. Ari pa rasul teh abdulu ibadillah, hamba Allah nu pangunggulna rasul eta. Badawan Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullan fadolna 'alal alamin. Para rasul teh geus pangunggulna makhluk-makhluk Allah para rasul atau terpilih. Kumaha cara ngimankeun ka rasul teh? Carana kumaha? Bi anta taqida anallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan. Nekatkeun dina hate urang bahwa Allah taala geus ngutus ka pirang-pirang makhluk teh ngutus rasul, tiap bangsa diutus rasulna, tiap negara diutus rasulna, tiap ras diutus rasulna. Eta rasul teh rijalan lalaki, janten teu aya rasul anu awewe nya. Mata salah sarios ka ulah lalaki, rasul teu aya anu awewe lalaki sadayana. Wali galibna walaupun aya wali istri mung sababaraha hiji suhur nama wali teh pamegat gitunya. Terus dina hak pernikahan oge wali teh ti pihak bapak. Terus ti pihak bapak ka aki ka luhur terus kan bisa ka uwa ka mamang. Bisa ka anakna adi lanceuk terus deui anak uwa anak mamang lalaki. Itu teh ti jalur istri wali teh nya. Dina warisan lalaki melenggi unggul tibatan istri. Tangtu ieu ngandung hikmah sareng rahasia anu urang teu uninga. La ya'lamu adadahum illallahu taala, henteu aya nu uninga kana jumlah para rasul kecuali Allah. Ya jadi dina ieu mah rasul teh teu terang sabaraha jumlahna gitulah. Tapi aya ulama anu nyarioskeun bakal kesepakatan bahwa jumlah rasul itu sami sareng jumlah sahabat anu perang Badar 313. Jadi jumlah rasul ge 313, sahabat anu ngiring perang Badar ge 313. Mata angka 313 angka keramat gitu ya. Sok aya wijidan jumlahna 313 tidinya sejarahna teh. Pangpayuna rasul teh secara jasad mah nyata nabi atau rasul Adam alaihissalam pangpayuna. Panungtunganna beujut pangabdolna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana para rasul eta teh turunan Nabi Adam sadaya. Nabi Adam galuputan Nabi Sis galuputan dua Anwas jeung Anwar. Anwar mah kali nurunkeunna teh kana para raja, kali itu Anwar mah Anwas mah kana para rasul nurunkeunna. Terus sampai Nabi Ibrahim galuputan deui dua Ishak sareng Ismail. Ishak menurunkeun Yakub karena para kalangan Bani Israel. Ismail mah kanjeng Nabi Muhammad SAW terus sampai ke harapna gitu nya. Nah, para rasul teh kasipatan ku apa sifat? Hiji sifat shodiqun fi jami'a wa aqwalihim, anu bener anu jujur tiap cariosanana eta rasul. Nomor kaduana wapima balagu anillahi ta'ala, tabligh sagala anu ti rasul ti Allah diwatoskeun dibijakeun ka umat-umatna. Eta para rasul. Terus Rasulullah di amanah. Naon anu kusampikeun eta disampikeun. Terus Rasul teh fatona teh pinter, moal aya rasul anu bodoh. Sehingga Rasul bisa ayeuna ngelehkeun musuhna, bisa nangtukeun hujahna, bisa debat jeung para musuh-musuhna, karena Rasul palintar. Kitu nya. Tah wa amal anbiya anapun ari nabi mah geureuh mursalin lain rasul. Jadi aya nabi aya rasul.
tiap-tiap rasul pasti nabi. Nanti tiap-tiap nabi rasul. Ayo umumun wa khususun min. Amin. Jadi rasul teh pasti nabi. Nanti tiap-tiap nabi rasul. Sebab nabi tadi walaupun bilang nanti kanyawa aya paling ulama nyegaskeun jumlah nabi 124.000 nabi teh nya. Ai rasul mah 313 sabaraha persen atuh. Naon ngabedakeunana? Wa amal anbiya'u ghairul mursalin para yakunu mubalighin. Ai nabi mah lain rasul teh nu lain rasul henteu punya kewajiban nyampaikeun risalah. Jadi nabi mah ukur jami soleh dipasyan wahyu ku Allah. Yang saanjeunna we gitu. Ibadah nyari rawe anjeunna. Nah nabi ai rasul mah jalmi soleh dipapari wahyu ku Allah diparentah cik sebarkeun agama teh ka umat. Ka bangsa aja sebarkeun agama teh kitu. Eta rasul tah kitu. Ya hubunganna teh kawas ieu tiap-tiap kaleci buleud. Ante tiap anu buleud kaleci. Tah kitu ya. Tiap-tiap rasul pasti nabi, ante tiap nabi rasul. Jadi aya anu nabi nu pangkatna nabi wungkul, aya rasul anu pangkat rasul bab berikut nabi oge. Aya nabi anu teu gaduh umat sama sekali, sorangan we. Salah saeusna Nabi Samun Al-Ghazi. Nabi Samun teu gaduh umat. Ka surga lagi sorangan we gidig, baju jijik pedang. Paling nabi-nabi rasul-rasul anu gaduh umat mah ka surga ngabling umat-umat anu turkeun gitu. Ya, aya Nabi Samun mah nyarina gidig. Kan hebatna Nabi Samun anjeunna pernah ibadah 1000 bulan turun. Siangna puasa, wengina salat. Turun eta. 1000 bulan bayangkeun. Ku Rasul diwatkeun kepada sahabat. Sahabat iri. Hayang ti ibadah kaos kitu. Ai urang mah umur ge moal nepi mun 1000 bulan. Lamun dijumlah gemlekeun kana 84 tahunan. Sedangkan umur urang batasan standarnya 63 tahun tuh Rasul. Mau bisa ulang ibadah kawas gitu. Cepat sahabat hayang nama hayang turun wae surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tah terus Rasul ieu ayatna bahwa ibadah na penting eta leuwih alus dibanding 1000 bulan. Ayatnya bulan puasa eta mah nya. Aya kayak itu perpanjang deui. Nah, para rasul para nabi teh anu wajib kurang diuningakeun kalawan tafsil kalawan terperinci aya 25 nya. Tina rasul anu 313 teh aya 25 nu wajib kurang uningan kalawan terperinci hiji-hiji gitu maksudnya. Anu 313 mah henteu wajib hiji-hiji. Kan lamun terang teh naon? Kan aya nabi Kablan, aya nabi Halak, nabi Handolah, nabi Hizkil, nabi Samuel, aya Daniel teh nabi ya teh. Aya nabi gitu. Tah, tapi teu wajib uningan eta mah. Kan lamun terang teh naon? Tah tinu 25 teh kalingkes deui aya deui anu hebat paling hebatna tina kesabaranana, tina ketangguhanana 5an. Disebut Rasul Ulul Azmi. Pangabdolna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Ibrahim, lajeng Musa, lajeng Isa, lajeng Nuh. Disingkat Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Eta 5 Rasul Ulul Azmi dihargai ku Allah, paling sabar, paling hebat. Dia dapat pelajaran ke urang. Nabi Nuh, nabi anu yuswana 1000 tahun. Tibarang diangkat jadi rasul umur 40, anjeunna berjuang nyelugak ke agama 450 tahun dakwah teh. Tapi ngan menang umat 40 urang. 450 tahun menang umat 40 urang. Ari Nabi Sulaiman umurna 100 tahun menang umat
jutaan masa dunia kabeh umatna. Hebat mana Nabi Nuh jeung Nabi Sulaiman. Nabi Nuh mah 850 tahun ngan meunang 40. Aya Nabi Sulaiman 100 tahun meunang umat puluhan juta mah kan. Hebat mana Sulaiman jeung Nuh? Secara logika hebat kayak Nabi Sulaiman. Cek logikanya waktu dakwah rasa gedeung hasilna loba. Aya Nabi Nuh dakwah lila hasilna kan saeutik. Tapi nu dihargai ku Allah nu asup ulul azmi ternyata Nabi Nuh. Sabab Allah teu ningali hasil tapi ningali perjuangan. Nabi Sulaiman 100 tahun dakwahna. Aya Nabi Nuh 850 lila saha? Lila Nabi Nuh. Berarti capek saha? Capek Nabi Nuh. Masakat saha? Masakat Nabi Nuh. Ya, jadi Allah lebih menghargai perjuangan daripada hasil gitu. Jadi ulah hayang instan teh nya mengaditnya. Hanya mending masak biasanya ini mah instan kan. Kurang bagus kan kesehatan. Mending masak mulai ngarenos segala macam gitu. Katikali perjuangan anaknya. Matak secanggu oge ngeunah keneh anu tingisikan ngawulkeun suluh di hawunya. Daripada langsung anak magicom gitu nya. Apa aya perjuanganana? Ada perjuangan. Nya aya perjuanganana heula. Sagala rupa oge model kitu nya. Jadi ibu, bapak, ayeuna para santri angkat di bumi janari jam 3:30 4 ari dihitung ka padieu. Ditinggali perjuanganana, masalah hasilna becus wajina kalakuan kitu-kitu wae kajeun. Nu penting mah initna, berjuangna, mangkatna, calikna, ngupikeun pangaosanana. Aya penting mah tanya keun bae. Nu sampean yah nang kalakuan kitu-kitu wae ani ku berjamaah. Tukang ngaji daripada maneh kitunya ngarang ngaji tanpa berjamaah kalakuan kitu teh maranana nya. Ayo nembal ka urang nyebutkeun sing tukang berjamaah ge tukang ngaji ge can tatu ka surga. Nembalan ku urang. Ku uring ge tukang ngaji, tukang berjamaah can tatu ka surga. Komo maneh tukang ngaji kitu katanya. Allah mah menghargai perjuangan, menghargai ikhtiarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.